Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kamdengu sadayana urang masih kena tiasa petepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanaos mung dicomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna Raden Talangweruh dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-333. Mudah-mudahan ku ayeuna ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu pangebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di suklakna di ciklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang mulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumaha dararamang sadayana nuhun pisan pamidamang mah eta pisan anu diharepkeun siang sinana wengina atuh kanu nuju teu damang galingking panas tiris anu atil-atil wae nya. Mudah-mudahan sadayana sing engal-engal didamangkeun di ku Allah Subhanahu wa taala nya kalayan didamangkeun sami hari deui. Mangga kaparayun cenah kopina aya bala-bala haneutna mangga urang sami-sami ngopi di dieu. Atuh kituna saperti nyangkulong ti kana waktos mangga urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan. Rungah. Para mitra kaum dangu sadayana, Tari Dewi anu memang masih keneh kaismean ku perasaan jin. Dumasar eta tekaop nampo bangsa sasatoan terutama bangsa hayam domba. Hawana haus, hayang ngadahar, hayang ngaletak, bangun anu nikmat tur kumaha bayanganana nyimas Tari Dewi. Udah kumaha aing bisa tepat sakitu lilana tapi gening sama sekali aing teu bisa encan bisa opohokeun kasilumanan aing. Ih, Tari Dewi harita nutupan beungeutna bari nyeklan beheungna anu karasa hausna karanan barang ningali hayam. Tari Dewi maksakeun harita malik ngaliwatan hayam gagancangan. Jalma anu mangihan ka Tari Dewi ngerasa heran wanoja anu geulis bangun anu boga kasieun harita ditareuteub ku palawarga sabab Tari Dewi anu lulumpatan harita. Sabenerna mah Tari Dewi lain ku sieun ku jalma atawa sieun ku musuh sabab ilmu pangaweruh Tari Dewi teh mangrupakeun sakti gagah mandraguna. Tapi hiji anu dipantang atanapi anu memang ulah kumanehanana kasorang deui nyaeta ngadahar sabangsaning sasatoan anu memang katingali keur leuleumpangan seperti hayam, domba atawa naonna. Sok tangtu ayeuna masih keneh karasa hausna, karasa hayangna tur kabayang nikmatna dadagingan anu model kitu. Maklum Tari Dewi jelmaan ti bangsaning oray, siluman oray anu nyaru tur ayeuna ngacangelek jadi manusia. Tari Dewi tatapa kurang leuwih 3 tahun setengahna. Dina sajroning tatapa Tari Dewi ngeueum awakna dina balong anu kurang leuwih 4 meter pasagina di luhur gunung anu tiis tur kadang-kadang ngebeku nu kawas es. Ayeuna Tari Dewi turun gunung mapai-mapai neangan jalma anu ngaranna Talangweruh. Tari Dewi kakara harita pisan nyaba kapilemuran ngarasa aneh ngarasa heran komodi loba sasatoan kawas kitu tangtu jadi godaan anu kudu ditahan ku nyimas Tari Dewi. Jog anyog Tari Dewi kana hiji tangkal anu aya di tengah lemur. Tari Dewi harita nangtu ngajanteng neuteup kasabudeureun eta pitempatan kaditu imah kadieu imah
Tari Dewi harita bingung kudu ka mana manehna nyimpah. Kudu ka mana manehna nanyakeun, kudu ka saha? Sabab jalma dirinya saurang oge nu wawuh ka dirina. Tari Dewi nu antukna harita nyarane dina tangkal anu kacida gede pisan. Eta tangkal teh mangrupakeun tangkal asem anu memang aya di jajalaneun di Pilemuran di tengah lembur. Tari Dewi ngahuleng sajongjongan. Bangun bingung pilampaheun kudu ka mana manehanana ayeuna. Kudu ka mana aing aya sebenarnya? Aing geus aya di Pilemuran di halaman Nusa. Tapi aing tetep ngerasa bingung. Naon anu kudu didahar ku aing? Di bangsa manusia. Daharna naon sebenarnya? Ceuk Tari Dewi anu karak inget bangsa manusia teh sabenerna dahar naon. Manehna sering ngalantok ka alam manusia tapi teu pernah ningali manusia anu keur dahar. Harita Tari Dewi boga niat arek neangan tempat anu rada rame. Jika nama aing kudu neangan tempat anu rame. Kudu nyingkah ti tempatan. Hitung-hitung dengan pengalaman aing diajar. Kumaha carana hirup di alam manusia. Ceuk Tari Dewi harita bari ngalengkahkeun sukuna. Barang oge kakara salengkah, gajeleng harita aya nu ngagajeleng. Dua urang jalma katingali buukna paranjang, sorot panona seukeutna keranan atuh puguh Tari Dewi harita reuwas langsung ngeureunkeun lengkahna. Aduh, saha anjeun? Tari Dewi harita bari neuteub seukeut. Teu jangka di kampung ieu geuningan aya wanoja nu sakitu geulis rancunita ieu. Neng bade ka mana ieu teh? Ceuk eta lalaki anu katingali jemrosan bari nganeuketan ka Tari Dewi. Ari Tari Dewi ngarasa aneh, tur heran aya jalma nu wanian ngadeuketan ka dirina. Harita gentak mundur ka tukang aya kana dua lengkahna. Rek naon anjeun? Ceuk Tari Dewi harita bari taki-taki lantaran eta jalma katinggalina ku Tari Dewi geus jelas pasti pijahateun. Jelas Tari Dewi anu can apal kumaha di alam manusia. Di alam manusia loba nu kalakuan kitu jeung kieuna nu alus nu goreng aya di alam manusia sarua sabenerna mah di alam jin oge. Tapi keur Tari Dewi anu ngarasa asing di alam manusia anu kakara pisan netekeun dina waktu beurang jeung peutingna di alam manusia saenggeus manehanana turun tatapa. Tari Dewi neuteub seukeut kadua jalma anu renyu harita. Seuri jiga monyet anu keur nyeri beuteung cumengir harita. Gumasep segala rupa bangun hayang ka gugu atawa hayang ka puji ku Tari Dewi. Pok salah saurangna harita ngomong bari lelan letahna. Kang, ieu wanoja teh lain kur geulis tapi bae nol nelkom ieu mah. Bener. Saha neng teh teh neng saha. Ceuk eta jalma nu jemros harita bari ngusapan kana jangotna anu saeutik. Tari Dewi ngabetem harita teh malan ngan puru ningkatkeun kawaspadaanana sok sieun eta jalma teh nyieun masalah ka dirina. Tang tuh Tari Dewi anu teu bolostrong ngaran-ngaran bangsa siluman komo ayeuna geus tatapa. Elmuna tang tu leuwih mapan, leuwih hade. Tari Dewi harita pok ngomong deui. Rek naon anjeun make jeung ngadeukeutan kula sagara? Ya iya. Pake jeung ngerek naon atuh. Na teu terang akang anu ganteng duaan ieu. Tari Dewi kerung. Sebab teu ngarti kana omong-omongan manusia aya omongan ganteng segala rupa naon ceuk pikirna. Sebenarnya anjeun rek naon? Ye, make jeung nanyakeun. Jadi, make jeung nanyakeun. Hehehe. Bener Kang, make jeung nanyakeun sagala di urang rek naon cenah. Ceuk nu duaan harita, nu saurang harita katingali lurak-lirik, di luhur nepi ka handap, di handap balik deui nepi ka luhur. Eta jalma ngalingkah ngadeuketan ka Tari Dewi. Eureun anjeun dirinya. Ceuk Tari Dewi harita bari ngacungkeun leungeunna supaya eureun. Reg.
jalma nu kelempang cekeneh harita eureun terus nyerengeh bari ngareret ka baturanana. Kang make jeung nisa eureun sagala. Aneh make jeung nisa eureun sagala pada urang derek mereka nginaan ka manahanana. Kurang ajar. Buru. Nyingka anjeun teh dieu. Alah, make jeung ditah nyingkah sagala Ki Adi. Bade Neng bade nyingkah tapi nyingkahna duaan sareng Neng katilu AA. Kurang ajar anjeun, geus culangung ka kula. Ganas culangung ieu mah, tapi memang urang wisata. Kurang ajar. Tari Dewi anu geus teu ka Bendung harita. Rasa kasilumuanana harita geus katingali. Tari Dewi dak dumadak beungeutna robah harita. Lir beusi atah beuleum. Tari Dewi rakadak mapatkeun jampe pamakena. Eta dua jalma harita ngarasa kaget. Barang Tari Dewi harita ngibaskeun leungeunna. War, karasa aya angin anu kacida gede nana keranan. Eta angin teh angin di limungan lir ibarat angin puyuh. Tatangkalan anu deukeut di dinya kaasup tangkal kai anu gede sagede weuteung munding tadi aya di dinya anu saranean ku nyimas Tari Dewi. Dak dumadak harita ngabolobot tangkalna potong sabada harita teu mampu nahan gempuran angin anu kacida gedena tur muter. Nyingkah anjeun teh dieu. Eta nu dua jalma harita unur-unuran. Manehna ngarasa kaget kus kasakten eta awewe anu kacida bisan saktina. Nyingkah. Barang Tari Dewi harita nyentakkan beletek nu duaan harita nyingkah lumpat kabur selumpat lampet lantaran ngarasa sieun jeung ngeri ku tingkah eta wanoja sanajan geulis kabogan aji kasakten anu memang beda jeung batur. Eta dua anak mani buleud-buleud we lumpat harita ke tengah lemur aya nu nanya ge harita teu ditemalan. Keur mah moal ngalakon ditemalan sabab manehna geus ngalakukeun kagorengan, geus ngahalang-halang wanoja anu rek leumpang. Tari Dewi anu ningali harita cicikekikan we seuri. Dasar manusia haram cadak kurang ajar. Cik Tari Dewi harita bari ngarengeh panjang. Sanggeus kitu harita kebutan leungeunna dieureunkeun. Set angin anu tadina gede nyeor dak dumadak angin teh eureun di sabada harita. Tari Dewi harita ngalengkahkeun sukuda bari ngareret saeutik kana tatangkalan anu ayeuh sanggeus digempur ku angin. Tari Dewi terus leumpang asup ka jero pilemuran anu leuwih rame. Tekung silila gok angog Tari Dewi ka hiji tempat anu kacida ramena tetela eta teh mangrupakeun pasar. Tari Dewi nangtung ngajanteng ningalikeun jalma nu lalar liwat anu nanggung, anu meuli, anu ngajual aya di eta tempatan nu mawa budak digaganong bari inungna meuli ge aya di dinya. Tari Dewi kerung. Itu meureunna mangrupakeun pasar. Teu jauh beda jeung di alam aing, di alam siluman. Anu loba jalma kieu mah tangtu pasar. Cek Tari Dewi harita bari leumpang lalaunan. Teu sadar Tari Dewi harita loba jalma anu merhatikeun ka dirina. Sabab Tari Dewi anu memang geulis rancunit anu memang eueuh tandingna di waktu harita. Tari Dewi harita beuteungna kada karasa ngrebek. Lantaran Tari Dewi ayeuna mah geus lain siluman deui. Ragana ayeuna geus kabuntel ku manusia. Geus tatapa 3 tahun setengah lilana Tari Dewi hayang jadi manusia sautuhna ayeuna kabuktian Tari Dewi teu sieun ku panas, teu sieun ku hujan dina waktu beurang. Panon poe nu mereret harita geus teu karasa deui ku nyimas Tari Dewi, karasa teh kur panas biasa we sakumaha ilaharna manusia di alam manusia. Tari Dewi harita imut ngagrenyu sorangan lantaran dirina ayeuna geus ngarasa ieun teteg. Kamanusaanana ayeuna geus hadir. Rasa silumana saeutik-saeutik mulai ngaleungit. Tari Dewi harita nangtung di tengah-tengah pasar di tempat jalma nu pabaliut ka ditu ka dieu. Tari Dewi ningali daging-daging nu aya di dinya tetep. Tari Dewi ngarasa haus. Letahna harita kumetap bangun hayang nyantap nakeranan karena daging-daging di antara daging sapi, daging domba, daging-daging hayam anu aya di pasar. Buru-buru Tari Dewi harita ningalkeun eta pitempatan leumpang malieuskeun beungeutna
ulah sampai dirina ngarontok eta daging lantaran ayeuna dirina geus jadi manusia kitu ceuk pikir. Aing kudu bener-bener bisa nghindarkeun kana ieu sagala. Aing ulah kepangaruhan. Ceuk tari Dewi harita bari leumpang lalaunan. Red kabelah kenca loba cocoan anu itu nu ieu tari Dewi imut kagrenyu. Tari Dewi nyamperkeun kana gelang anu alusna keranan eta cocoan teh. Si Mamang anu dagang harita neuteub seukeut ka tari Dewi wanoja anu geulis rancunit. Meureunan sangkan mah bener we wanoja anu sailaharna wanoja biasa. Si Mamang harita bari sura-seuri pok ngomong, "Aduh Neng, bade meser gelang mah atuh Neng." Ceuk eta nu dagang harita bari nuduhkeun kana gelang-gelang anu dijajakeunana. Ninggalian hunggul Mang. Oh, mangga atuh ninggalian mah. Ieu sae pisan Mang. Oh, mohon sok da mira ieu. Tari Dewi harita ngahulang sabab manehna mah teu boga naon. Teu boga jang nukeran eta gelang, duit atawa naon. Sabab manehna lain ti alam manusia. Tangtuna tari Dewi bisa nyiptakeun duit, tapi lain dina waktu keur kitu. Kitu ceuk pikirna. Moal Mang. Abdi teh nyanak acis. Ceuk tari Dewi, ceuk nyimas tari Dewi harita. Balaka manehna teu boga duit. Si Mamang harita ngahulang bari kerung ceuk pikirna si Mamang. Aneh wanoja anu sakitu geulis rancuritna tur pakaianna ge alus tapi teu boga duit. Nah itu urusan aku mah ceuk si Mamang harita dina hatena tapi teu kedah. Neng bade kitu. Mohon Mang tapi da abdi teh gaduh atos. Ceuk tari Dewi. Oh iya saya ieu mah etang-etang kenang-kenangan ti Mamangnya. Mudah-mudahan dagang icalan Mamang anu sing laris gitu Neng. Mamang masihan. Ya masihan we ari Neng peryogi mah jeung resep mah. Ayo hawatos Neng ti tadi ningalikeun wae. Aduh Mang. Mudah-mudahan Mamang sing laris atuh Mang. Pakaseep geura dagangan ayeuna keneh oge. Ceuk si eta wanoja alias tari Dewi anu ngadoakeun babeakan ka si Mamang dina danget aita keneh oge cenah bakal beak daganganana. Amin amin Neng amin amin amin. Nuhun atuh Mang ditampi pisan ieu Mang. Mangga geus mangga. Ceuk si Emang meni dareh-dareh pisan bari mangutur seuri. Tari Dewi harita leumpang ditetep ku si Emang dina hatena si Emang. Wanoja teh mani gelis-gelis teuing. Ieu teh urang mana cenah. Ceuk si Mamang harita kur kitu we si Mamang teh. Inget kana kakolotan manehna oge teu wani gagabah, teu wani hayang kitu kieu ka awewe nu lain. Barang keur kitu jol anu dagang anu teh anu barang beuli ka si Mamang nu tarata dina sesepi teh. Kakara ngaladangan sasiki tisuk-isuk nepi ka lohor harita. Kitu oge nu dua kala ngaladangan dua nu hiji mah dibikeun nyatana ka wanoja anu geulis teh anu ngadoakeun ka si Mamang. Tapi ayeuna nu meuli nepi ka ngariung. Nu itu, nu ieu, nu antukna teu kungsi sababaraha waktu dagangan si Mamang nepi ka peres beak. Si Mamang ngahulang saumur-umur manehna can pernah dagang nepi ka beak kitu. Kek si Mamang diuk harita bari ngitung duitna. Duit anu numpuk si Mamang harita dagangan teu nyesa sasiki-siki acan. Malah loba nu kadarinya oge nanyakeun dagangan si Mamang bingung lantaran dagangan kudu balanya heula ka toko anu jauh ka kota. Aduh. Bener ieu teh nah pidua wanoja nu tadi pedaku aing dibere hiji. Ya Allah. Berarti aing lamun ti mimiti ayeuna kudu bener-bener ka jelema teh ngahargaan. Ulah kur nyeseka ulah kur tibah nempo hungkul kan resepkeun. Ieu buktina geuning dagangan aing geus yakin ieu mah piduana ti awewe nu tadi ya Allah. Nuhun Neng duh sing papanak deui jeung Mang ya di mana atuh senang si Neng teh. Ceuk si Mamang ngagrentes dina hatina bari rak reret ningalian wanoja nu tadi anu teuing geus ka mana. Sedengkeun nyimas tari Dewi sanggeus harita make gelang tamah sieup wae. Loba pedagang loba anu ting saruit harita tapi teu dianggap ku tari Dewi. Geus dianggap kebiasaan ku tari Dewi. Meureun kitu kayaana di alam manusia tari Dewi saeutik-saeutik ngarti. Barang harita tari Dewi nepi ka sisi jalan anu mana eta jalan teh kacida pisan rame na kuno lalar liwat. Lain rame mobil zaman harita mah lame we kuno lalar liwat. Da jelema dina waktu harita mah anu tumpak roda oge aya di dorong ku sapi atau didorong ku dibetot ku
kuda. Tari Dewi harita nangtung bari kutap ketap ningali kana dagangan sangu. Mak-mak nu dagang sangu harita loba nu dalalaharna. Tari Dewi harita beuteungna ngusial deui lapar. Lantaran manehna ayeuna geus jadi manusia nu tangtuna kakeunaan ku lapar, kakeunaan ku haus jeung lain sajabana sakumaha ilahna manusia. Tari Dewi harita ngame seungitna eta dahareun pasakan-pasakan di eta tempat. Tari Dewi nepi ka deui ciduna sorangan, tapi Tari Dewi teu wani rek ngadeuketan sabab manehna teu nyepeng duit saperak-perak acan. Barang keur kitu Tari Dewi harita aya nu ngadupak. Nu ngadupak teh tetela anu keur mawa roda. Aki-aki manikot ti bebergeg nakeranan. Barang harita Tari Dewi keur nangtung ceduk. Jolongjong Tari Dewi harita ngajolongjong. Aduh. Tari Dewi harita ngareret, paras direret aki-aki. Pok aki-aki atuh harita menta dihampura manikot semu dongkok-dongkok ka Tari Dewi anu keur neuteub ka dirina. Aduh, punten, hapunten, bisa neng hapunten ya aduh. Aki, aduh, rada berat punten pisan. Teu sawios, Mang. Aki teu sawios. Ceuk Tari Dewi harita bari ngusapan kana nu urut di dupakna. Henteu nanaon, Neng. Henteu Aki. Aki bade ka mana atuh? Aki bade uih. Bade uih. Tari Dewi harita boga pikiran hayang milu ka si Aki. Muhun, Neng. Wates kumaha tuh pamiku abdi didorong Aki? Manisok duh nanaon teh teu kedah Neng teu kedah berat teu kedah. Wios Aki, urang dorong dugi ka bumi Aki. Emang di mana gitu? Caket bumi Aki mah ieu diputer di pangkereun pasar. Ceuk si Aki bari nuduhkeun harita ku leungeun kencana lantaran leungeun katuhuna masih keneh gagang nyekel gagang roda. Si Aki harita anu ulah-ulahan tapi nyimas Tari Dewi maksa. Nu antukna Tari Dewi ngadorong roda make tanaga manehanana. Aneh. Sanajan tanaga awewe Tari Dewi boga tanaga anu bedas kacida nepi kakeun aki-aki asa teu narik sanggeus didorong ku nyimas Tari Dewi. Sakur anu papanggih harita ngajanteng lain ningali ka si Akina tapi ningali ka wanoja anu keur ngadorong roda. Kabeh gogodeg sepajarkeun mah meureunan incuna eta wasahana. Tekung silila si Aki harita nepi ka imah. Ieu geulis rorompok Aki mah kur ala kadarna we sakieu rorompok Aki mah henteu sae. Saya tuh sakieu mah Aki aduh bumi. Gelis. Ayo atuh urang cai-cai heula di bumi. Nini. Si Aki harita langsung ngageroan ka dinina. Atanapi pemajikanana. Si Nini ngurunyung harita nu geus bongkok ti jero imah bari mukakeun pantok. Aya naon Aki? Nini. Ceuk si Tari Dewi harita bari neuteub ka Nini anu malohok. Ieu saha geuning Aki? Ieu teh anu mantuan ngadorong ka Aki. Ngadorong ka Aki? Naguat kitu geulis. Kiat Nini, sok atuh ka jero heula. Ceuk si Nini harita nita ka jero ka Tari Dewi. Tari Dewi henteu talangke harita langsung asup ka jero. Titah diuk gek Tari Dewi harita diuk dina palupuh anu memang aya di dinya. Si Nini langsung harita sor mere susugu. Geulis, ieu atuh sok. Susuguna anu kieu ieu sok. Harita si Nini nyodoran wajit jeung opak ketan. Nyimas Tari Dewi anu kakara ningali saumurna saban can pernah manehna ningali nu kitu. Wajit anu katingali dibungkusan ku daun jagong. Oge opak ketan anu katingali marun cuul. Harita Tari Dewi kerung. Kunaon make jeung kerung sagala geulis. Henteu Nini, sok atuh dilecok. Cai-caina ye, cai teh tapi dugulahan caeutiknya teu naon. Bisi kurang teu naon aku digugulahan deui oge. Nyimas Tari Dewi imut ngageureunyu sanajan bingung tapi manehanana tetep hayang nyesuaikeun diri,
hayang apa kumaha sebenarnya kadaharan manusia. Leungeunna harita ngara-garamang kana cai. Ditampi neni. Aki ditampi. Sok. Saya aya we di dieu mah nya, sok. Harita Nyimas Tari Dewi leguk nginum cai teh anu geus digulaan saeutik anu memang disimpen dina batok. Tari Dewi harita nyicipi eta cai. Letahna lelan. Rasa aneh meureunan sabab saumurna manehna can pernah nginum anu kararitu. Di alam manusia mah beda deui jeung di alam siluman duka naon kainumanana. Tari Dewi harita dehem. Mun diraos Aki. Alhamdulillah raos mah atuh sok we teraskeun nya. Tah ieu na tah nu kieu teh namina pami di dieu mah naon ini? Nya di dieu mah opak ieu teh. Pan opak teh sabaraha hiji aya opak cimpring teh ieu mah opak ketan. Pami ieu mah biasa we wajit. Cek sini nih harita beri nyodorkeun baki anu tina kai disodorkeun ka Nyimas Tari Dewi. Nyimas Tari Dewi leungeunna hayang nyobaan ngadahar eta ketan anu dibungkus ku daun jagong nyaeta mangrupakeun wajit. Dibuka ku Tari Dewi harita ditingali diicip-icip. Tari Dewi pok dina hatena ngomong, Aing hayang nyobaan ieu teh naon sabenerna atuh deh. Anu dibungkusan teh jeung naon bungkusna oge naon ieu teh. Tari Dewi harita hayo we ditinggalian. Kunaon geus ditinggalian da sanes diracun. Ieu mah sok henteu diracun. Nikmat ami sok. Tari Dewi harita imut ngagrenyuh. Bari mangut langsung harita ngahuapkeun sapotong eta wajit. Camuil. Tari Dewi harita ngicip-ngicip karasa nikmat nakeranan wajit. Bari nginum cai teh anu rada haneut atuh puguh. Tari Dewi harita sanggeus beak hiji ngarasa nikmat. Beteungna anu tadi asa kosong ayeuna geus asa pinuh cacakan ka kadar hiji. Tari Dewi ungut-ungutan. Mohon bener raos kieu nini. Duh, katampi pisan ini. Nya sok geuli sok. Katampi mah sok disepkeun. Engke urang dahar sagedeung-deui kebenaran ini teh keur masak. Ceuk si Nini harita. Si Nini anu memang keur masak ka ameu ku Tari Dewi. Aya bau anu seungitnya asup nyeruak kana irung manehanana. Tari Dewi irungna mut-mutan ngameu rasa-rasa anu memang dipasak ku si Nini. Si Nini dina waktu harita anu memang ngalak lauk ti balongna ti tukangan imah sanajan balongna henteu gede oge jeung henteu jero deui kurtibah samet bitis jadi gampang dina ngalak laukna anu loba kawas kitu. Si Aki harita ngajak ngomong ka Tari Dewi anu teh tadi melenguk. Geulis. Ari neng teh nu geulis bade ka mana atuh ieu teh? Nah, geuning nyalira wae. Abdi teh nuju ngalalana Aki. Nuju ngalalana. Sumohon. Nuju milarea naon atuh ieu teh nu geulis teh? Nuju milarian hiji jalmi anu namina teh Tarang Weruh. Namina jalmi anu namina Tarang Weruh. Ke. Aki asa pernah nguping ka Raden Tarang Weruh mah. Emang neng teh kawit ga banyak karang pamidangan teh di mana atuh? Nyimas Tari Dewi bingung. Kudu ti mana manehna nyebutkeunana. Ras inget harita manehna ka hiji guha anu mana eta guha teh kasebut Guha Wadung. Abdi teh kawit peti kampung Wadun. Oh, Tiki Wadun. Tari Dewi harita kerung. Sabab manehna teu pernah ngomongkeun Ciwadun. Ngomongkeun oge manehna mah Wadung. Guha Wadung gitu maksudna. Tapi Tari Dewi harita langsung ungut. Uhun. Aduh.
atuh ti Ciwadun maka tidak tebih na geulis ieuh aduh nah geningan make jeung nyalira kieu ieu teh nya teu hariwang teu salempang geulis kumaha kayaan di piluaran anu jarahat duh melang aki mah ieu Ah, mohon. Tari Dewi harita tungkul sabab manehna teu pati bingung teu pati hayang ngomong lantaran bingung ku bisi ditanya itu ieuna maneh can ngarti masalah itu ieuna daerah-daerah oge manehna teu ngarti paneh si Aki nyebutkeun salah denge make jeung nyebutkeun Ciwadun manehna asa atoh we muka jalan ngaungutkeun supaya si Aki teu batanya Aki teh pernah ngadangu namina anu namina Talang Weruh eta Talang Weruh teh mangrupakeun hiji jawara anu gagah sakti di zaman kiwari anu can aya tandingna. Mohon Aki, manawi terang di palimana atuh. Geus lila Talang Weruh teh teu kadenge. Cenah mah ingitna teh ka wetan. Wetan teh palimana Aki? Cek Tari Dewi bari kerung. Tuh kaditu tuturkeun we ti mana datangna panon poe. Panon poe biasana datangna di belah wetan geulis. Mohon atuh Aki. Nya mun linglung mah iwal di tangah tingali panon poe, lamun panon poe ti belah nyorot di belah ditu eta geus pasti wetan. Mohon atuh. Iya atuh gelis. Aki. Urang dahar heula ieu karunyan si gelis ye. Harita sinini anu ngurunyung ujug-ujug bari nawaran dahar bari nanggeuy dahareunana anu dina tempatna. Harita sanguna anu dina boboko manikat tingali bodas nyacas nakeranan sabab sangu anu anyar panen sanajan naon teh panenan teh loba tapi kurduaan mah cukup jang satauneun kitu si Aki. Nyimas Tari Dewi harita ngareret barang ret ningali kana daha kana sangu anu muncugug bodas nakeranan kameu seungit Nyimas Tari Dewi ayeuna mulai deui beuteungna karasa lapar. Geulis ayeuna mah keun engke ngobrol mah ayeuna urang dahar heula eusian beuteung ieu. Aki yakin nu geulis teh acan tuangnya. Mohon Aki teh acan tuang ku we. Cek Nyimas Tari Dewi teh era da memang manehna nya memang encan. Jeung pang nama hayang ngasaan asa kumaha dahar pasakan manusia kitu cek Tari Dewi lantaran dina waktu harita pisan Tari Dewi anu kakara arek ieu oge arek dahar pasakan sinini pedah kaameu seungit nakeranan lantaran sinini memang meuleum lauk da lantaran dina waktu harita mah hese minyak meureunnan dina waktu harita mah hayang minyak oge pasti kudu ngerti heula ngala minyak atanapi ngala kalapa terus diparut dikeletik. Muka beneran sinini mah harita lain di beuleum nyatana dipais gitu maksudna teh dibungkus ku daun diasupkeun kana lebu. Nu karasa pas dibuka teh seungit nakeranan lantaran surawungna anu kacida pisan lobana. Nyimas Tari Dewi harita neuteub seukeut kana bungkusan lauk. Anu mana aya sababaraha bungkus eta lauk teh ngahaja dibagi-bagi ku sinini lantaran lamun digedekeun masuk hese asakna. Jadi dileutik-leutik lauk aya 3 siki teh dibungkus diasupkeun aya kana 5 bungkusna harita. Sok gelis, sok ulah ditinggalikeun wae. Ame seger geura sok Aki sok atuh ieu karunya si gelis. Sok cek si Aki harita bari nyodor-nyodor manehna nyiuk ti heula saterusna dituturkeun ku sinini anu nyiuk terakhirna nyetana Nyimas Tari Dewi nuturkeun kumaha carana nyiuk sangu sageus nuturkeun tur apal Tari Dewi oge nyokot bungkusan sakumaha si Aki bungkusan eta teh dilaan dicokot pincukna atanapi tusuk kalapana. Harita tiluanana cecelebekan dahar Nyimas Tari Dewi sajroning dahar teh manehna dina hatena ngomong. Nikmat nakerana pasakan manusia tuh bener-bener ya.
Aing menikot kacida pisan nikmatna. Cek tadi Dewi harita anu ngarasakeun pasakan manusia teh kacida nikmatna sebab dina waktu harita pertama manehna nyicipi pasakan manusia anu karasa nikmat nakrana. Para mitra kaum dangu sadayana. Harita Nyimas Tari Dewi aya di imah si Aki. Nyimas Tari Dewi teu meunang ka mana-mana, si Aki ngarasa melang, oge sinini harita ngarasa jol-jolnya we kasih Nyimas Tari Dewi teh. Manehna anu teu boga anak tur incu komo deui. Ningali Tari Dewi anu geulis rancunit manehna ngarasa hariwang tur salempang. Sok sieun kumaha onam padahal Nyimas Tari Dewi teh kakarawawuh tur panggih jeung diri. Gara-gara mantuan kasih Aki anu teu gengsi tawa jauh kana kaera lantaran manehna Tari Dewi ngaranna ge bangsa jin. Anu tangtuna kumaha carana hayang sarua hirupna jeung alam manusia di alam manusia nyesuaikeun diri hartina. Si Aki harita pasosore waktu anu geus memang nyedak ka magrib. Si Aki jeung si Nini katut Nyimas Tari Dewi anu keur ngariung harita. Pok si Nini harita ngomong, Gelis. Aina gelis, aina mah tong ka mana-mana deui atuh. Amdi kada kalalana milari jalmi anu ramina talang weruat udah Nini. Engke deui we. Di dieu heula ulah waka ka mana-mana. Nya. Ulah waka ka mana-mana melang ayeuna di piluaran teh ieu loba jalma anu jahat meuweuh-meuweuhna ayeuna teh. Aki jeung Nini ngarasa melang ka hidep teh. Asa ka anak ka hidep teh. Yeuh mun kudu dikanyahokeun mah Aki jeung Nini teh geus kakolotan sakieu teu boga anak. Jadi aya hidup di dieu teh karasa asa haneuteun. Nya wayahna ulah waka miang ulah waka ini tinggalkeun Aki. Nyimas Tari Dewi harita ngahulang. Init kumaha teu init kumaha. Tapi Tari Dewi manehna mutuskeun saluyu setuju kasih Aki jeung kasih Nini pikeun maturan menang sawatara waktu. Itung-itung dirina sakola ngaloyogkeun nyampurnakeun jadi manusia hayang apa kumaha kahirupan sebenarnya manusia. Nyimas Tari Dewi harita anu neuteup kasih Nini bare oge kasih Aki. Memangna Aki sareng Nini teu kaobotan gitu pami. Abdi di dieu. Har, make jeung kaobotan sagala gelis. Teu ieu Nini mah. Aki oge kacida bungahna nya. Ari ngaran teh saha? Aduh, tita tadi ngobrol tapi can nyaho ngaran gelis. Astagfirullahaladzim. Abdi mah Nyimas Tari Dewi. Nyimas Tari Dewi ke. Ari Nyimas masih kene gaduh keluarga. Nyimas Tari Dewi harita ngahulang sakedeung. Memang Tari Dewi masih kene boga keluarga lanceuk-lanceukna hungkul. Indung bapakna Tari Dewi teuing saha teu apa manehna oge maklum meureun bangsa jin
bangsa siluman mah teuing ka mana meureunan teu apal ngan anu jelas manehna kur boga teh lanceuk hungkul. Abdi terus dikaduh saha di alam manusia teh, di alam dunia teh. Cek Tari Dewi, memang manehna teh ngabohong di alam manusia sebenarnya Tari Dewi geus teu boga saha. Ai kitu mah atuh. Geus cicing di dieu jeung Aki. Aki moal nganggap saha ka hidup geulis. Geus cicing di dieu, cicing renggenak jeung Aki jeung Nini nya. Mohon Aki. Cek Tari Dewi dina hatena mah aya syukur bungahna keranan aya jalma nu haat. Tari Dewi ngerasa bungah lantaran aki-aki jeung Nini anu memang ngahayap ka dirina. Tari Dewi tangtu daek. Sabab manehna liwina terus dina neruskeun perjalanan oge tangtu ngarasa galap. Can hafal kumaha kahirupan di alam manusia. Manehna cicing dirinya itung-itung diajar we kitu cek pikiran Tari Dewi. Sanggeus kitu Tari Dewi pok ngomong. Mohon atuh Aki. Nini abdi kersa di dieu. Tapi panginten hiji waktos mah Tari nyahoyong angkat diwe amargi abdi teh panginten nuju ngalalana milarian hiji jajaka nu namina Talang Weruh. Ke gelis. Sabenerna hidup jeung Talang Weruh teh aya hubungan naon? Salaresna abdi sareng Talang Weruh teh teu acan aya hubungan naon. Nah, geuningan wawuh di mana? Wawuh di Jalan Pasampangan. Abdi tos janji ka Talang Weruh. Hiji waktu abdi bari milarian anjeunna. Oh, kitu. Nya atuh ari kitu mah. Mudah-mudahan hidup bisa papanggih jeung jajakan nunggalan Talang Weruh. Isuk jaga ninggeto. Amin. Geus aya nama Aki tu geuningan da geus poek ieu teh geuningan waktuna magrib meureunan waktuna urang salat yeuh. Gelis. Hayu urang salat heula. Tari Dewi ngagebeg harita barang diajakan salat ku si Nini. Jeung ku si Aki. Harita dirina molohok sabab naon ari salat teh manehna teu ngarti. Tapi henteu nanyakeun. Kalah ngahulang. Hayu urang salat. Cuk milu jeung si Nini ka itu wudu. Tari Dewi harita bingung. Wudu naon ari salat oge naon? Manehna bangsa siluman can apal naon ari ngaranna salat, naon ari ngaranna wudu nu kumaha, cuntungna kumaha rupana oge teu apal. Tari Dewi harita ngawani-wani karep. Ceuk pikirna lamun aing teu nanyakeun, tangtu aing moal ngarti, tangtu aing moal apal. Kitu ceuk pikiran Tari Dewi. Punten Aki, Nini. Kumaha? Sok, naon bangun asa-asa. Tari Dewi rek ngomong teh hararese. Asa-asa na keranan. Sok sieun kumaha si Aki ka dirina. Kumaha? Nya kumaha ieu teh nasok naon rek ditanyakeun ka Nini. Ceuk si Nini harita bari neuteub seukeut, bari nyekel kana leungeun Tari Dewi. Si Nini katingalinya anak keranan ka Tari Dewi ku kalakuan kitu oge. Atuh Tari Dewi harita manehna gembleng. Pok Tari Dewi harita ngandeteug-neteug diri nanyakeun ka si Aki jeung ka si Nini. Punten Nini satacana. Abdi nembe terang naon ari salat teh. Hayong terang we. Astagfirullahaladzim. Nini ceuk si Aki bari ngareret ka si Nini. Ya kitu di sini ini. Tapi kituna teh si Aki henteu lila. Deudeuh teuing geulis. Teu apal naon salat. Aki punten we. Tari Dewi teu terang. Nembe ngadangu
bahasa salat oge. Naon ari salat, naon ari wudu teh. Dedeh teuing geulis. Hidup perlu diajar. Teu salah lamun hidup kudu cicing di dieu. Geulis dengekeun aki. Hirup ulah kalunta-lunta. Urang teh manusia anu awal akhir bakal mulang. Urang teh dilahirkeun ka alam dunya memang teu boga naon-naon. Teu harta, teu harti. Oge kumaha anu ngalahirkeun. Lamun anu ngalahirkeunana boga ageman, boga cecepengan, boga Allah, deukeut ka Allah, apal ka nabina, apal ka rasulna. Jelas agamana, jelas sesembahanana, tangtu eta si orok bakal milu secara otomatis. Naon anu dituturkeunana, ngagem naon anu dituturkeunana, anu ngalahirkeunana, atawa jalma anu deukeuta anu ngasuhna. Cigana hidup can pernah aya nu ngabejaan geulis. Hidup sabenerna boga agama atawa henteu cik punten aki nanya ka hidup da wajib keur aki. Agama. Agama. Tang weruh atanapi Tari Dewi harita kerung. Bingung deui wae ditanya manehna boga agama atawa henteu. Astagfirullahaladzim nene, ieu masih kene nog ieu budak teh geuning geulis. Wayahna hidup ayeuna kudu diajar. Hidup urang cicing diri jeung aki. Aki moal arek ngaku saha-saha tapi aki rek ngaku hidup teh anak aki jeung nini nya. Nuhun pisan aki. Tari Dewi harita teu kuat nahan cipanonna. Saumur hirup manehanana kakara dina waktu harita ngecelakeun cipanon. Maklum bangsa siluman iraha ceurikna meureunana. Sanajan sedih sakumaha oge. Ayeuna karasa hatena asa karengruk. Nyimas Tari Dewi ngecelakeun cipanon barang si aki anu ngaku anakna kalayan tulus ka dirina. Gabrug harita. Nyimas Tari Dewi ngagabrug ka sinini anu keur nyepengan kana leungeunna. Nini, nuhun pisan. Nini tos ngangkat abdi putra Nini. Geus. Geus geulis sok, geus. Nya geus. Keun. Nini ikhlas. Nini ridho di aku indung ku hidup geulis. Sok. Ceuk si Nini harita milu kagagas. Ayeuna mah ni keun isukan urang diajar mangke tawa engke peuting. Ayeuna mah sok bawa ieu budak ka cai. Kumaha cara-carana wudu sina ningalikeun. Geulis. Nuhun aki. Cuk milu ka si Nini. Nya hayu milu ka Nini yuk. Si Nini harita cengkat beri nuyun Nyimas Tari Dewi. Tari Dewi teu baha nuturkeun ka si Nini sakumaha inung kana jadi anak atawa sakumaha Nini kana jadi incu. Si Nini harita kapipireun imah nyampeurkeun katampian anu aya kokocoranana mangrupakeun pancuran cai anu curcor dina waktu harita. Si Nini mamatahan cara-cara wuduna. Sidengkeun Tari Dewi harita neuteub seukeut kana naon anu diajarkeun ku si Nini. Tari Dewi harita ditungtun dina babacaanana. Sanajan memang kakara dina waktu harita Tari Dewi ngamaca lapad-lapad Quran. Karasa ting sareak dina hatena. Karasa getirna dina dirina. Lantaran bangsa jin anu saumurna can pernah ngalaman ngagunakeun bahasa atanapi lapad-lapad Allah.
boro-boro ting maca bet ngadenge nage embung tapi dina waktu harita daek teu daek manehna kudu ngadengekeun sanajan karasa awakna asa ngegeter hebat ngadeg-deg dina waktu harita pas macakeun bismillah jeung lapad Allah anu saterusna anu doa-doa dina wudu sanajan ditungtun sanggeus beres karasa leuleusna tapi anehna sanajan awak leuleus hatena asa ngemplong caang baranang Nyimas Tari Dewi harita dibere mukena dipang benerkeun mukena dibereskeun puukna dipang beungkeutkeun sagalana diatur ku si Nini jeung ku si Aki. Si Aki anu bener-bener harita ngaku anakna ngatawa incuna ka Nyimas Tari Dewi. Lambat laun Nyimas Tari Dewi harita terus-terusan diajarkeun di dinya. Teu karasa Nyimas Tari Dewi di dinya teh geus aya kana 5 bulan. Berang peuting Nyimas Tari Dewi diajarkeun lapad-lapad Quran, lapad-lapad bacaan ayat suci Al-Quran. Babacaan salat jeung sajabana jampe-jampe lainna anu memang ku Tari Dewi can pernah diajaran diteleuman ayeuna Tari Dewi saeutik saeutik rai-rayan Tari Dewi geus nguasai sebagian ilmu agama anu diajarkeun ku si Aki. Karasa nikmat hirup Tari Dewi sanajan kayan si Aki anu pas-pasan. Tari Dewi lamun si Aki init ka kebon milu ka kebon, si Aki init ka sawah milu ka sawah. Nyimas Tari Dewi anu geulis lan cunit kadenge keluarga anu lainna. Teu kolot teu budak hayang papanggih jeung Nyimas Tari Dewi anu geulis rancunit. Nyimas Tari Dewi anu memang boga budi parangi anu amis. Anu teu asa jiga kabatur. Estuning someah dareh deh Tari Dewi eka kolot eka budak arek kanu goreng patut arek kanu geulis arek kanu kasep. Tari Dewi memang sok mere imut anu ngagelenyu tur amis. Kocapkeun aya hiji jalma anu memang katingali beunghar di tapi tempatan. Boga itu boga ieu kolotna jugala segala rupa. Harita geus ngadenge ayana Tari Dewi kadang-kadang dirina ngintip di mana sabenerna Tari Dewi. Sanggeus dituduhkeun ku anak buahna yen Tari Dewi teh ayana di hiji imah anu leutik campernik nyaetana imah si Aki jeung si Nini. Eta pamuda teh nu ngaranna Kalas. Den Kalas kasohorna anak juragan anu memang kasebutna jalma beunghar. Den Kalas anu umurna kurang leuwih 23 tahun. Hayang papanggih jeung Nyimas Tari Dewi. Anu kadenge ti anak buahna cenah ceuk beja. Nyimas Tari Dewi anu geulis rancunit irungna bangir. Bibirna kacida ipisna keranan imut ngagelenyu. Panona anu cireuleuk. Irungna kuwung-kuwungan pipina hejo carulang. Awak jangkung ngalempai kulit koneng umyang. Bukna ngagebain nepi kana bujur. Saha atuh. Ceuk paribasana lamun lempang-lempang seringit. Lengkah nage lengkah emas ceuk paribasana. Harita kageulisan Tari Dewi geus kakoncara lain kur di kampung eta samalah ka kampung anu jauh ka desa-desa ka kota nepi yen aya wanoja anu kacida geulisna anak aki-aki anu cicingna di tengah sawah. Harita Raden Kalas anu memang keur ngobrol jeung anak buahna tiluan. Pok Raden Kalas harita ngomong ka anak buah. Bebang bener naon anu diucapkeun ku anjeun teh. Pohon kan? Leres. Eta Nyimas Tari Dewi teh kantos katingali geulis rancunit. Waduh, pokona mah teu aya duana. Kula jadi penasaran ye. Kawas kumaha beungeut cenah ceuk itu geulis ceuk ieu payus. Cik atung ke beurang mah urang ngalanglang ke belah ditu. Ceuk Raden Kalas harita anu penasaran hayang apal kumaha sabenerna anu keur
omongkeun ku batur teh anu jadi sabiwir hiji teh wanoja geulis anakna si Aki teh kawas kumaha bener rupa. Kocapna dina waktu harita pabebeurang Raden Kalas geus siap-siap naik kana karetana nyaeta mangrupakeun kareta tutumpakanana anu sok ditarik ku kuda dua maklum jalma beunghar dina waktu harita lain BMW dina harita mah boga kareta ge geus kacida pisan wah dihormatna ku masyarakat teh. Harita Raden Kalas anu dikawal ku sababaraha urang anak buahna nu samakta pakarangna dina waktu harita mangrupakeun bedog tangtuna bedog tokok jeung sajabarana. Jalma anu ningali ngaliwatna Raden Kalas harita tungkul sabab nyaho Raden Kalas teh mangrupakeun anak juragan Aam anu kacida pisan beungharna di kampung di desa eta. Raden Kalas sigah anu teu sabar geus hayang gok jeung papangih jeung bejana wanoja anu geulis rancunit. Pok Raden Kalas harita nanyakeun kanu digigireunana mangrupakeun asisten pribadina lamun zaman ayeuna mah meureunna. Mamang masih kene jauh ieu teh Mang. Caket Aden di payun tah. Lah sapengkolan deui Aden. Oh gitu. Bejana cenah imahna di tengah sawah. Sumuhun di tengah sawah tapi kajeunting di tengah sawah ge imahna teh aduh manikot kacida pisan apik, kacida pisan resikna. Pokona mah mantak pig betaheun pokona mah. Ceuk si Mamang ngabibita we harita teh. Atuh puguh Raden Kalas kacida pisan hayang gura-giru anjogna ka tempat anu dituju. Tekung silila harita naon anu dicaritakeun tempat anu dituju geus nepi. Jerut Raden Kalas harita turun dina sisi sawah sabab ka tengah sawah moal mungkin make roda, make kuda. Tangtuna kudu leumpang lantaran mapai galang. Raden Kalas harita nangtung dina hanapeun tangkal kayu caringin anu ngarumpuyuk ngiuhan di eta tempat. Imah di sisi sawah ka tempat tengah sawah teh henteu jauh-jauh teuing. Jadi lamun aya jalma teh pasti katingali beungeutna kalayan jelas. Katingali harita jol aya hiji anu datang kaluar ti imah. Nu kaluar ti imah teh tetela nini-nini. Ai geuning Mamang lah nu kaluar teh kalah nini-nini peot kitu geuning. Sabar Aden, sabar. Sakedap deui geura katingali kaluar biasana mun kaluar teh anjeunna mah sok nyanak seuseuhan. Tuh pami nyeuseut teh di pancuran anu pali ditu biasana nu pernah katingali ku abdi mah sababaraha kali teh. Nu bener Mang. Urang deuketan atuh pancuranana. Nyumput dina rungkun kitu. Teu kedah. Di dieu dat jelas. Ceuk si Mamang harita. Bener, naon anu diucapkeun ku si Mamang harita. Sanggeus sinini kaluar. Tekung silila panto muka deui. Rojol harita katingali. Aya wanoja anu pun non teh buukna panjang ngagebay nepi kana bujur. Awak jangkung ngalempai. Katingali pisan Raden Kalas dina waktu harita nepi ka calawak molotot panona lamun dicolok jigana moal ngicip lantaran ningali wanoja nu sakitu geulisna nu kaluar ti saung atanapi ti imah anu leutik. La Bang, itu lain Mang. Sumuhun Aden itu pisan. Lamun Aden teresep teh asa kacida we. Ceuk si Mamang harita bari mesem kunyeng harita ningali ka Raden Kalas anu calawak lakarana katempo harita bakating ku malohokna kacida. Sararea nu aya di dinya ge sarua malohok anak buahna ngampelah teu wani ngomong we piraku teuing aya dudungan kadinya rek geruh mah manehna kadinya teh justru ngantiran dudunganana. Mang kumaha lamun langsung urang caketan urang deuketan we ulah wah Kaden. Sabab lamun wanoja kitu digeruh-geruh, wah bakal cilaka. Maksudna nya cilaka. Lantaran eta wanoja teh pasti bakal kadang-kadang isukan moal kaluar di urang sampeurkeun we ka imahna. Ceuk Raden Kalas harita taragal. Maklum jalma beunghar anu eueuh duana di dinya.
kabatur ge nincak ngarasa dirina uyah kidul pangbeungharna geus eueuh deui anu kudu dihargaan ku manehna kitu ceuk pikirna. Si Mamang jep we atuh harita jempe balem teu daek deui ngomong lantaran percuma ngomong jeung Raden Kalas mah sanajan kumaha ge waktosna ka Bujang Seep. Waktosna ka Bujang Seep cak urang tunda heula dugi ka dieu insyaallah urang